Ye, aing ngabejaan. Ari jadi awewe, ulah sagala hayang dilayanan ku salaki. Kudu sagala bisa. Yes. Lain ieu mah masangkeun gas ku salaki, ngangkat galon ku salaki. Kudu pintar jadi awewe mah. Ulah pintar wae dangdan, ulah pintar wae nonggeng. Nyangan duit oge kudu pintar. Dari ngaran salaki mah ye ngaranna ge titipan. Mun teu dicokot kudu bogana, pasti bakal dicokot ku pelakon. Bener teu. Nu nguruskeun hirup aing jeung nasib aing mah cukup nu maha kawasa we. Cik atuh sungut sia mah tong pipilweun. Besi diwawalan ku aing. Paledageun. Aduh, besti, hirup keur tenang-tenangna. Aya we pica capekeun teh. Si koplo. Komo lamun aing nonggeng, nang karak, nang kuban, di luhur, di handap, mah teu murah. Ngaranna ge jelemahnya. Aya we pisirikeun pica capekeun teh. Ye, emang genah jadi IRT. Emang Asya senang jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Ye, nu aya ge ku salaki dianggap lagi sebelah mata. Tempo urang yang jajan baso samangkok 15.000, disebutna teh lebar cenah. Daripada beli baso 15.000 mending keneh beli bea sakilo. Beli bea sakilo mah bisa kadahar ku salarea. Coba beli baso 15.000 samangkok. Ye, kadahar dagingan ku sorangan. Tempo urang aya hayang beli baju, hayang meuli lipen setip, disebutna teh ieu pemborosan. Matak nu jadi ibu rumah tangga nu tidak berpenghasilan dicapna ge tukang meakeun duit salaki. Bener teu? Tong protes fakta eta mah. Aing jempe lain aing eueuh kawani. Tapi piraku we aya anjing keur ngagonggong ku aing kudu dilayanan mah. Palaur ngegel. Kedar we rabies keuna sungutna. Yes. Tapi ieu lain masalah anjingna. Paham meureun. Kudunya Ye, dengekeun. Nyaah ka jelema mah teu cukup ku nyaah, bet ka ucing ge aing ge nyaah. Aya ka imah di Paraban, aya datang ka imah di Mandian. Kok ka jelema nyaah mah make duit. Lain saukur ku omong doang. Emang hayang dahar kudu ku pika nyaah, teu cukup. Ye, hirup zaman ayeuna mah nanaon ge ku duit, lain ku omong doang. Ye, sabau-bauna beulem taras sanajan kumaneh dituruban nepikeun ka budi ge angger kaambe. Begitu juga kelakuan maneh satukangan aing. Ye, sanajan disumput-sumput ge bakal kapanggih. Peledageun. Ye, eueuh deui makhluk di dunia anu pangsarakah-sarakah mah iwati jelema. Naon ieu? Geus dahar hayang udud, geus udud hayang ngopi. Ayeuna geus ngopi, jorojoy hayang ngising. Tungtungna mah nglepus bari ngising di WC. Sungut di dadalan, dihandap diporojolkeun. Tah kitu ieu, eueuh sabeuna jadi manusia mah. Adak pantes disebut sarakah oge. Beladageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneut urung. Aya ieu ender sa alam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, beuki sangsara we, euy. Kalau arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Montong sok ngaku jago. Ari sakirana masih keneh wani di kandang mah. Pagong. Boro arah nambahan duit resiko. Hirup oge nitah ngirit. Nyeun anak meni gesit. Tempo dititah ngala duit meni hese indit. Sok aya paribasa, loba anak, loba rejeki. Da baheula mah cukup kudahar. Ye, nyeun anak zaman ayeuna mah kudu boga modal keur sakola. Matak ulah gesit. Nyeun anak. Nu gesit mah kudu neangan duit. Paledageun.